budak sekolah ira pere nepi ka setahun setengah tah pere mararontok budak inuna nu begang winge pamajikan guru pan ngajar teh make daring make HP ada mengajar teh di imah teu ngejo tapi ka aing nyatu lapar keur ngajar dah aing nu diajarna budak lain budak nu ajar teh inuna nu riweuh ngusian PR ngusian budak kucing-kucingan jong-jong ieu mah pinang hayu we ngadlug di asaan mang ieu naon pinang teri ini asin man da inu amis mawajid nih tiasa di asaan mangga belewah ya pinang naon selar hipu dan ngirum di laut nih hipu sah pinang naon ieu tah ieu mah pinang lamuru nih sami ieu mah hipu nih belewah bade nu mana nih sabaraha moal da geus eueuh gelo Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pamirsa Bapak Kepala Desa Cimayasari anu kupribados dipika hormat kalayan hatur nuhun upangulungna Pak Kades ngalangkungan Pak MUI isim kuring bisa silaturahmi di dandangan ieu sareng Bapak Ibu sadaya. Atuh teu hilang unsur BPD, LPM, Hadratul Kiram Ketua MUI, para asatidah di pondok pesantren pengajian kupribados dipika hormat. Oke panginten isim kuring pun anak meureunneun ka Babin Kantibmas ngadidik teh nyaho budakna nyaho oloh leho engis di bajuan polisi mah gagah hampir poho nu pribados tapi kahormat atuh babinsa sakalian we yuluran nitip Babin Kantibmas tong ditinggali polisi bimbingkeun bareng di bisi candahar bere timbel gitu ngaranna pan tugas polisi mah karunya teh bungal poe boga baju koko tara dipake sapu peuting baju polisi wae teu salingkan meuli baju lebaran apan jaga di jalan teu dipake baju teh ieu nah atuh panginten Bapak Ibu kumaha sadayana sepuh pribados ya terutama ya ibu-ibu nu hempak dari mana-mana ke cawerang menawa ibu-ibu. Alhamdulillah ya di Cimayasari mah pangaosan teh Senin pikeun ka Minggu teh eueuh nu kosong. Alhamdulillah muriling nepi ka Pak Udin ge Pak Joko Udin wah rajaban bareng anggus teh ayeuna teh nutup keur mun nya aya kene benar rezekina ustaz kerusuk wargi hadirin rahimakumullah ieu teh aing nguji bulan mengesak bani geus lain bulan Rajab deui tapi da henteu nanaon aya paribasaan teu afdol sami wae ngaji abdi mah Rajabana rek dibarenkeun deui jeung mapag bulan saum hempe kumaha aya waktu jeung heuda dinten teh ge meureun make biaya itu dawing ge moal mantok ka dieu meureun aing ka dieu bensinan aja tetapi lain eta nu mahal mah silaturahmi barangkali
atau di dia malura sebenarnya wah ahli pangaosan sim kuring apal keur di Cipeuneuy jadi KUA harita wah alhamdulillah. Atau orang ayeuna di bulan Rajab ka Rajab teh keur diuji ku Allah. Henteu ngimpi henteu nyana sugan teh moal aya panyakit anu ngaririweuh sareng nyaeta COVID-19 teh ayeuna mulai ukur budak nini ge nyaho sanajan teh panyakit teh kadeuleu lamun kadeuleu mah ditubruk wae entah aral sadaya duh datang ke Subang teh ieu panyakit ti mimiti bulan 3 tahun 2020 ayeuna geus tepung Maret mah geus 2 tahun karasa ku sarerea wah nu boga pabrik perusahaan gede naon ge lieur dibere Covid ai sugan teh moal merepet tepa ieu panyakit teh berat alabatan flu burung ari flu burung mah ti hewan ka manusia mimitina teh kana ayam kana bebek kana unggas kana entok atau gampang daripada tepak ka urang nya geus dipencit di kurungan ruang angus hese keneh buru angus ai jelema Covid mah ti jelema ka jelema biraku metoha katepaan kudu diduruk pan hese urang hari penyakit ieu teu pandang bulu Presiden Amerika teh anu tahun kamari katepaan menteri gubernur bupati om RT uing wae nu ngurus di Subang harita keur di BPBD katepaan wah riweuh mah mentak ade ieu di Malasker dai sehat malengkeun lurah keur urang karunya ieu RT bapak polisi bapak tentara pak kadus wah ngagebrak-gebrak vaksin kudu dijemput ka karak dae nungguan tandur heula ngadungkuk ke RT dina galang ditungguan si ayeuna wayahna geus suntik heula bang duit rek ngabangun Pemda Subang jalan anu remek di omean geus direncanakeun eueuh ludes dipake meuli sembako dipake meuli oksigen wah rumah sakit kurang oksigen tabung oksigen dan peranting melas teh gede nu jarangkung wah kamari biasana cereng 150 tabung normal lah kamari mah 450 tabung teu mahi saurang bisa 32 tabung sakoe deh saurang sakali dirawat teh nepikeun ka 32 tabung ari oksigen pan wah teu gampang bawas meuli corok untung urang boga di dinya teh galianana urang samator teh aing ngajaga ngadungkuk di dinya pasea jeung tukang lauk cek tukang lauk yang heula tuh pa cenah lauk uing pae ieu mah jelema goblok keur sakara teh oh da cenah lauk pae ge uing nu pae model kieu wah riweuh tempat piknik tutup ada sieun tarepa tuh piknik teh pan urang mana-mana teater tutup ai ditutup teh pan rezeki ge nutup tukang ketan bangkrut ya eueuh nu jajan atuh tukang cikopi ngahuleng ulang pamajikanna geus abret-abret kumaha ieu teh da nyatu mah kudu kada eueuh jelemana supir angkot royal sorangan eueuh penumpangna pamajikan teh nungguan balik nyupir manyut duit lain kala nanggep sirah cek pamajikan Aisyah kala ulin bae eueuh penumpangna goblok jelema di arima serba salah nya budak sekolah kira pere nepi ka 1 tahun setengah tah pere mararontok budak inungna nu begang uing ge pamajikan guru pan ngajar teh make daring make HP ada kom yang ngajar teh di imah teu ngejo tapi ka aing nyatu lapar ge keur ngajar dah
anu diajarna budak lain budak nu ajar teh indungna nu riweuh ngeusian PR ngeusian budak kucing-kucingan jong-jong indungna abret-abretan pulsa ludes budak ngambek mama PR we budak kucing-kucingan dalam sudah cek salakina teh jual atuh cau di mana tumro masya tapi kamu uruskan budak ya aduh Gusti ujian teh berat ibu atuh bapak ibu guru teh bingung dah ngajar teh ambrok jeung budak paneu bisi teh Pak tepung teh satahun bingung ieu budak kumaha bapak taekeun apa entong oh nya kumaha bapak ibu guru taekeun seueur teu kaceun ari ditaekeun teh ambrok-ambrok acan ya ayo teh ditaekeun udah karunya budak mah teu dosa nu dosa mah corona nya akhirna mah ditaekeun we daripada indungna ngararambek nya alhamdulillah budak teh naek kabeh teh diajar kelas 3 teh nya alhamdulillah teh belum macam-macam aja aduh Gusti ibu lieur urang lieur sadaya aja ekonomi ai corona teh mangkani lurah uing anaman pan uing katepaan uing papanjikan nu narima gaji uing keur corona eueuh nyampeurkeun mereka jogeun aja nela ka aing Pak ieu bisi rek nyatu da teh meunang amprok teh lo dina kaca cager Pak lain cager eungal aing sorangan nu maturan teh ucing aing di pupuntirane jeung ucing anak anu kurang aduh dikawinkeun dijenengkeun disakolahkeun aing gering corona mah teh nyampeurkeun meuli cai ge aing ditorolongkeun bah yang minumna bah aduh Gusti nu agung nya nah urang ayeuna kudu kumaha frustasi ulah da urang umat Kangjeng Nabi kudu naon optimis sagala penyakit aya ubarna nu eueuh teh hiji pikun dua maut nya aya ubar naon ubar batin muka hiji naon munajat ngadoa ka Allah da sagala rupa ge milik Allah nu bisa kaleuwihan kakawasaan keagungan Allah serenkeun ka Allah daripada leweh we ngeluh we madamel mantak cager penyakit nya anu kadua ieu teh alam dunya lain alam barzah alam akhirat kudu make ikhtiar ulah ieu mah hayang cager divaksin mu hayang cager dahar henteu atuh cilaka imun turun daya tahan tubuh nya kupingkeun kan ieu teh moalina ngajina teh nyaho ieu teh loba susuhun di imah mumpung halodo kupingkeun nya atuh ayeuna naon kaitanana urang jeung kahirupan sapopoe model kieu apan urang mah gaduh Allah gaduh Quran gaduh Rasul balik deui ka mana ka dinya we da asal ge ti dinya ti mana atuh aya urang da dipikir-pikir ditalahan tapakuran mah gablek naon urang teh teu boga naon mantak dina salat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin Allah teu boga naon sawah titipan Allah iman titipan Allah cager titipan Allah nyawa kelain urang nu Allah bukan naon urang mun heueuh urang ayeuna geulis jelema moal peot geulis titipan sementara tungguan ku peot jag-jag ditungguan ku rempo so nya bener teh hah da jelema mah apan tadi ke siklusna tataranjang kita balik deui tataranjang dewe da datang ge tina beuteungin urang teh tataranjang can aya di Cimayasari ayeuna borosot budak manyut gengge eueuh beda bapana toko emas eueuh rek anak saawai borosot teh anger we dipikir-pikir mah jelema lurah mun hayang duit maling ngurus jelema maling ngurus mek bangga ngurus jelema paingan ceuk pamarentah kudu dikabe coba kabayang lamun eueuh kabeh ayeuna salosin 12 tahun boga anak setahun hiji salosin ada soak dah
coba ayeuna lamun awewe ngajuru sakali ngajuru opat bapakna ge diimpus nya aing memang ngajuru opat alhamdulillah namahan duit memang ngajuru tara kudu marhaba ilmu mah kudu marhaba kudu ngayun gablek entong kuat dipencit jauh dijual rek naon dah horokan tuh kudu make bidan ayam me ngajuru make bidan oh me borosot so geus gede kudu boga cocokan me aya cocokan aya mobilan oh anak urang pan hayang cocokan budak leutik borodaan mobilan lumpang wae ayeuna mah make alat lumpang aya baheula mah di dia di ais ya budak teh ayeuna mah meuli roda roda teh pan lain ladang leho ladang duit make rodaan mantak budak teh teu apet ka indungna teh datara di ais indungna dikukusure ku babuna jeung ku bibi ka indungna mah teu wabuh beda budak baheula mah di ais di ayun di saung budak ayeuna mah mun di ayun luncat kawas lele dumbo da lincah budak ayun da vitamin mapan alus ayeuna jeung baheula tah ketua MUI baheula dahar cuci mulutna ge pan sentul sarua jeung euy nya mapan ayeuna mah dahar ge make garpu sendok wah baheula mah dirawu baheula budak prihatin di dieu barudak hening budak baheula ulina ge kadupangan tanggal moal beak 3 tahun tadi kolomo paling beak ke samping indungna pakai tali pangan ayeuna mah lain HP teh HP headphone tong buru ayeuna mah budak ni ge garang HP nitah tandur gitu kudu diider make WA we mah isukan tandur kotakan girang 2 kotak jawab ini oke ini modern ya terang budak tanyakan ke indungna neng di mana coba video call ieu mah keur modal video call di WC baheula mah nyuratan ka Bogor Jumingu can nepi kana olok we panglayar minta deui ongkos minta deui ayeuna mah ka Bogor di Sumatera ayeuna ge teu beungeut teh ka deuleu ayeuna nya malah yang anjodoh ge budak ayeuna mah tina Facebook tina Facebook garilis ditiung awewe nanti malum dina Facebook tuh kadeuleu kabeh aider teh kawin eueuh ceelian sabeula zaman ibu meski aja cocokan teh eta geus SMP teh peger di sekolah yang make motor era teh make motor panai motor teh pan kudu nyicil da kontan mah hese rek ini sekolah mama bensina mama keur bekal jajan mama keur pulsa dah mun hiji budak mun 5 wah bengek indungna mangis 13 utang-utang aja nyangeyeng panitih hungkul aplek-aplek susu ka anak utang ka luhur da ludes ku budak tiung karotinan eta aya soten beda teh make taplak meja sakali bea daya geda beungeut riweuh ku anak gitu nya ari budak ayeuna udah zaman eueuh prihatin budak ayeuna lurah baheula mah Cimaya Sari boga parawan salaki ge kumaha kolot we da ceuk pikir pan meunang ajengan parawan macan boga pengalaman indung bapana bisa nganilai pimpinan tuun bahkan bisa ngarahkeun ke anakna tak ieu bisa laki baheula ayeuna moal bayu budak baheula di Cimaya Sari neng geulis daek ka Sisilun boga munding 2 boga domba sakanang budakna ahli salat sok tukang adan teh Sisilun daek
budak parawan baheula ngajawab kumaha emak we sareng bapak nu penting mah nyaah ka abdi nya ka emak jeung bapak kalayan hormat syukur gitu ke budakna urang panggil insyaallah mah nyusakeun mitoha nyusakeun maneh daek budak sok budak ayeuna neng geulis daek ka siluhur boga muning dua encan ge parat inu ngomong empe we mah cok trok boal muning kumaha tuh nya parawan baheula di Cimayasari inung ka sawah neng geulis mah rek ka sawah engke wi sakola wi ngaji wayana nyangu geulis emak mangga dina hawu nyangu wi terus engke nyiram kembang eta geus garari mangga emak terus ngaleot tu susuhan beraskeun mangga inung datang teh sangu kulen cai kentel nyuguhan inung bapak balik di sawah wah imah geus bersih kabeh susuhan geus ngentep meunang istrikaan baheula mangaleot lain istrika da ku areng ayeuna aya boga parawan siga kitu oh mentak budak ayeuna mah ora kan geus mudeng da digorowokan ku kologi eta ngolomohan we hape nyusu indung ngepel indung wah tarima beres ai kamar panghareupna indung nama nu gablekna jeung bapana jeung marmot di ditu kan kamar teh make AC budak ayeuna are kumaha so simkuring we Bang Batur boga parawan ayeuna geus rumah tangga neng geulis itu mah meuni pahibut nya sasapu nya ngejo nya istrika itu bantuan mama kena cai pangempokeun geus sae encan naon mama sae teh ceuk simkuring sia-sia lelekeun mun molotok sae goblok teu nyahoeun sangu gigih teu nyahoeun da kumaha mah kumaha jipong indung teh bengkung we jeung bapana salah tong nyalakeun budak urang aku we urang yen ngadidik ngatik manusia teh lain gampang mantap jelema mah ngurusna lain ku buku menang jelema kudu ku Quran terus jelema nu ngajarna lain ini aki nabi rasul nu nyontohan Quran mantap urang ayeuna ngaji di dieu teh eta sinawahu budak teh ka Allahna ka nabina ka rasulna kana Quran pedoman hirupna lamun berangkat tidinya sagoblok-goblokna saliwar-liwarna moal make teuing moal liwar teuing moal goblok teuing aya dasar begitu ibu ridho boga parawan geulis dikawin ku budak minantu tarasana tukang mabok moal atuh lamun bener ibunya ka anak beureun minantu ge pilih pertanyaan pertama teh ujang sok salat tara moal dibikeun parawan emak ka ujang lamun ujang tara salat da budak emak mah meunang ngadidik ngatik nyaho kana alif batasa nyaho kana haram batal salat tara katinggalin rek dibawa ku maneh jadi imamna tara salat piraku anak aing salatna kadang-kadang bisa eureun moal jang aya nu wani kitu teh Allah aing yakin dah yeun datang menang menyan segede batok kudu aya nu manyang pertanyaan urang naon tah pertanyaanana ujang tos damel acan da anak urang sieun teh nyatu keun mae teu salat padahal lamun hayang salamet naon doana cek PMUI doa salamet Allahumma inna as'aluka salamata fidin agama heula salamet kitu dan maktak bagja dunia akhirat teh lantaran hirup dina rel agama. Yo, nu kadua kakarap sehat. Mantap pemerintah ayeuna pangwangunan dituna heula demi masyarakat sehat meuli vaksin supaya sehat. Nah sabab moal bisa ngabangun urang lamun ieu rakyat teu sehat. Pan urang mah sehat teh dianggap murah urang. Padahal ia hirup lamun teu sehat dunia teh eueuh artina eueuh. So sawah 10 hektar nya lamun dipikir-pikir ya muji kana nafsu padahal jelema teh dah beujitna teh lambungna teh sagede gelas ieu
tapi sarakah jelema pan beak kadae lega sawa nepi ka teu salah teu manis di najis ayeuna hirup gitu manya aya nu beunghar dipariksa ku dokter giji buruk da eta nyatuna jeung gegeduk cokor rapet ge lain kalah kadibubaran make antibiotik taplokan pun lo gebok bungkus nya alhamdulillah 3 minggu teh buru da koret na beak kadae upin duit dunia jabatan kalumukan mun teu pake agama mahala ka diri al malu wal banu zinatu fitnah dunia jeung anak teu make agama beulit jadi fitnah kayak gitu dunia teh nyiksa gitu nyiksa teu pake ibadah da dunia mah da pangkat mah da ilmu mah anak lamun dianggap tujuan dieunteupan ku setan keur jeneng bedegong teu wawuh ka nu leutik padahal aya urang teh jasa nu leutik nya tasim kuring ayeuna diuk di dieu dahar saan boga jasa da kuring teh ngarame teh tanur dina masjid kuring ieu remeh nu di dahar teh aya jasa nu ngarame jeung nu tanur rek di mana tempat kuring sombong da kuring teh nyatu mah leuleus sumkuring ada paur ayeuna Cimaya Sari nu tanur eueuh nu nyatu loba da budak sakola mung tanur mung macul aya nyatu mah da beuki bener urang ku korobet tuh dina kotakan daek budak-budak boro-boro ku korobet di kotakan da ieu agama da urang ayeuna ngariung di dieu teh lain tapolaku naon ieu hirup miara agama ngalangkungan pangaosan peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naon hubunganana kahirupan jeung urang ayeuna ieu ngaji lir ibarat naon uyah jeung asinna gula jeung amisna eta urang pangnaina hirup anu tadina mulia ceuk Allah bakal aspal sapiring jelema lamun teh ilal ladina amanu wa aminus solihati da jelema mah lain kasepna geulisna lain lubak libuk sagala aya bari pangkatna luhur akhlakna goreng patun maramidun eueuh hargaan jelema komo bari bodoh liwar ongkom mah wah keur maca kodre cuau goreng sumut goreng laku wah eueuh pileun kira aku kudu diwadalegeun geus manggoreng ku maki nemen nu beungar ku maki ge artis mending ieu mah goreng patut ku maki nganyawan we ka batur batur make selop deuleu suku batur dibahas deuleu ecul leumbangna ge juga entong nyaho suku jebrak make selop sibuk we eta yasinan di imah batur teh maca yasin dulu sayonara batur cek mana nanti kornis lain jati kan main rek kornis rek randu nu batur riweuh si eta babantu di nu hajat nyopet dodol kasalaki cumengklang naon piliheunana si eta ai ngawadul hayang meunang wae leuheungna pas teh mun teu bau cublukna ulah gitu jelema dijieun pangaret bingkang mamikul bengkung coba eueuh gunana pindah ka imah eta aral warung da nganyuk hese mayan ai ditagingan gering alasanna dinorotina teh cingur matana teh lain ngadengekeun ustaz tabligh nu leunggelang batur we nu gablegeulangna gumulis ti kagaro wae balik teh ka imah lain manyut ilmu kalau amuk-amukan kasalakin kaduhung aing kawin ka sia batur mah rumah tangga 10 tahun geulangna kita tremel hari aingan anakan di kaos marmot di servis talang aing sia cek salakin aja satete kala amuk-amukan ka aing balik ngaji lain mawa ilmu ngajedog lah gablek tiung ga aing teu nganyuk mah
iraha aing borora aing pangbelikeun baju seragam kaos batur teu nganyuk aing teh gablek walau ngacatu iraha aing piknik ku sia aya ka Bandung ka Hasan Sadikin neuleuh negeri ka Purwakarta ka Bayu Asih iraha aing ka mall kaos batur nada ludes ladang ganjaran geus salakina teh Cineleu ge kaos kuntul kawin ka aing sia teh manyut berenuk unggul sawah di kolot aing imah di kolot aing naon sia manyut berenuk tah eta naon hareunan anu kitu bangga eta mah dibawa ka bengkel ge eta mah loba teuing omeaneuna tah urang ningali hayang salamet dunya akhirat teh lain ukur hayang dah hayang mah teh dilarang kabeh pansan hoyong ka surga moal ngacung kabeh jor teuing hayang ka surga ge ngan surga moal kaping milih lamun eta surga teh dialah syaratna teh dipenuhi bener ibu hayang emas hayang gelang hayang kongkorong eta gelang aya dina etalase di toko pek bae nepi ka jeblenya hayang ngan ulah dicokot mun sia teh gablek duit ieu mah hayang ka surga robana atina pidunya asana ai salatara ngarenten nganulis nek surga di mana ieu mah hayang beunghar hees wae aya nu beunghar ladang dahdir jadi dia urang teh muga-muga urang ka surga amin bubar ngaji teh ada yang salah teh apa dia kana bodoh wa iya kana tain ibadah heula ka karep minta eta mah minta beres bos ibadah kedul ieu mah ai panen hayang ai nyawah teu ai sana naonna tanur teu ngaramet teu nyemprot teu jol-jol hayang alus si pare jelema gelo ngadeluk duha we ngadeluk ai geus duha hees lain usaha da bingungeun malaikat teh rek mikeun duit ka sia irana sia hees wae ieu teh alam dunya kudu make ikhtiar ngan dina Islam mah rahmatan lil alamin saimbang dunya jeung akhirat tak cicing ayeuna keur ngaji kita sagala inget ka seseueun cenah ngaji dong seseueun pagawean mah teh anggeus-anggeus bari nangge cicing ieu mah ngaji kudu dijemput aya jemputanna eueuh oh kapan ilmu teh keur sia ibadah teh saged pengaleuh urang lah lumayan yang teh diondang deui ke lurah moal nyeri hate bisa nu mewaeun tersinggung mepek wae aing unggal ngaji teh kitu lamun model kieu pangwangunan rek kumaha da ngabangun mah lain tina pinter heula dengkeun tina hate di mana kaeunteupan ku kasadaran kaleulesan hate kana kasayan insyaallah lurah ngabangun desa hampang palalinter ge lurah rakyat mah pinter sarjana kabeh umum bodoh hiji oge dipimpin ku lurah hatena geus modal lurah akhirna loba pengamat daripada nu migawe itu orang teh loba teuing pengamat teh tamplok bacoteun ai prak-prakan eueuh kamari mah jelema didahur ku RT da aral RT memekeun gorong-gorong atuh etana mah manurana aya genep sok ieu luhur teuing teh yo mungkinna tangguh bali ku RT ye anak teuing RT cuma saurang deui datang teorinya begini teh salah yang nerapkeun kieu ceuk RT teh tanggurak sia ngaromong we di dapur saurang kabur tah da loba teuing pengamat entak main bola eleh wae ge teh loba teuing pengamatna ai pengamat medala lajo gampang atuh oper kadinya goblok pelentungkeun hedek terus nu saurang ka dieu da sia mah lajo coba sok ngilu main bola lumpat bari menyut bola moal teu utah mah sia ngaranna ge lajo atuh ieu mah ka RT nyawan we belebung sama RT PBB teu asup wae kieu carana kieu tanggurak sia da molor sia asaan nagihan ku sia lain menang duit lah leuwih galak nu ditagih PBB nyaho corona soak atuh RT waktu pika baru cokorna duit teu meunang
minta kayak itu hayang jadi RT. Hidup RT. Sok RT mah coba mantap ganjaran ge loba RT. Ye di payunan Allah bonusna loba RT mah. Honor can cair menyarekan loba. Ye coba sok irang cit hayang ka RT mere. Sugan ye huluna keur sia RT. Allah. Lamun leungit hayang bebeja ka RT. RT hayang aing leungit cek RT udah ge ku sia da bisa. Mencit kita mere. Ayah pangantena sosonoan lapor ke RT. Allah pun geus paseng asli didaporkeun RT nu nyampi. Bagian balaksak. Gitu-gitu ge amil tah. Bagian ketempuhan wae. Cok, coba ulah hees RT ini. 1 kali 24 jam kamu harap lapor kepada ketua RT. Tong molor RT. Bolotot deh nungguan tamu. PBB manggul lurah carekan ku camat nyarekan gak kadus tanggurak sia kadus tegawe. Oh dapat ceklik lurah lain paceklik gerakan RW mama lurah kerek tangtukeun RW panggil RW balik RW tanggurak sia tegawe RW aing ku desa tah lurah tangtungkeun ayeuna sia ku aing tangtungkeun cek RW lain uing udah ge apa RT nunggu riling nu nyaho ka RT tapi kaburuan-buruan nana RT mah nyamuk aing uing pan uing mah koordinator dalam ke kumaha karena ia keur ngaji di panggung keur ngaji ya. Engke nelpon deui aing bisi di Setrap Lurah. Gayang aing kena ge kita tuh. Umurna ge can katarima. Nagi manten. Jadi aing bohong ngomong. RT. Karunya nya. RW mah aya nyarekan ka RT. Sia RT nu teu digawe. Aing nu meunang wiwira, cok RT ada kumaha Pak RW ukuri dengan mangkuring teh. Nepi ka dipegatan subuh ukuri merecel wae jelema. Cek RT ari aing nyarekan saha? Da ludes eueuh ka anak. RT aral atuh. Ayeuna RT ngalah ngomong nangtungkeun pamajikan. Nangtung sia cek Bu RT itu naon urusanana bet ka aing sih teh PBB teu asup ayeuna aing kepalingan motor bet aing ditangtungkeun gara-gara kawin ka sia aing jadi RT teh balangsa cek Bu RT aing nu katipu ku sia da aing teh tadi mereka camat bet kalah ka sia balangsa aing hirup jeung sia teh kieu-kieu teh mah aing rek balik ka indung bapak RT lebih kayak gitu Gusti. Dirakunya di Cimayasari malah ya. Moal hancing karunya teh RT. Apa hancing cing karunya? Eta teh pahlawan tanpa tanda jasanya. Eta teh da urang mah apan ngajaga masyarakat teh duh lain gampang zaman kiwari gorol hese gotong royong mahanya. Itu orang teh keur depan penyakit teh hiji individualistis masing-masing hirup teh aya aturan kieu keun bae geuring ge baturan salulah urang eta teh pan otak Yahudi nu kitu patutna nya arek kumaha ngabangun aya masing-masing pek lurah sorangan sasapu sadesa urang nagihan PBB penting ngaronda nah ada saminggu ge pindah ke Bayu Asih atuh kayak gitu kudu bersama gitu orang kudu sarerea sabringan sabarengan dina naon dina wa ta'awanu alal birri wa taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan tuh mata kudu ngaji ayo ke persatuan mah urang mulai kamajuan da gableg anak depan hasil persatuan dan can aya ibu ngajuru digesrek-gesrek kana tihang nanti kudu tanggung jawab gitu. Nah
aya mangga abdi bade ayeuna aya rajaban bade naon ieu teh urang niatan urang ngalengkah ti bumi ka dieu naon tasyakur binikmah naon tasyakur binikmah teh urang syukuran tina nikmat nu dipaparinkeun ku Allah nikmat nu mana bakultan anu paling pokok nomor hiji mah lain duit lain pangkat lain sawah lain kebon lain imah halus naon nomor hiji mah iman Islam sabab boga pangkat boga dunya teu make iman Islam maka eta dunya mahala jadi jaga di akhirat ngahisab ka urang teh ari miara iman Islam diantarana ngariung di pengajian nyaritakeun alam dunya jeung pibalikeun ka akhirat naon sababna lamun urang teu ngaji teh di imah teh jarang ngaji dan diobrolkeun jeung salaki unggal poe ngan ukur pangabutuh sok rek ngomong naon wasukan pasya salaki pamajikan pardu wudu awal mau jelas mah pangabutuh sim kuringnya nyatu nepi ka tengah uang da pamajikan ngabrambak wae ngomong pangabutuh mengpung bareng nyatu jeung babasia dengekeun da budak gelut wae parbut HP berarti kudu meuli san yok mempet wayahna mani kamu sholat berarti naon kudu diganti diomean ge geus ruksak pajak motor beak tuh lanjut rek hajat boga hutang 3 gantang rek nyatu teh tulus da aing eungang diwawalan manten berita pamabutuh deuleu kana dadana susu ka anak budak kaluhur lain hayang nyatu ban kana hayang utang aing ngomong sakinah mawaddah warahmah kabal sero aing ngomong masakinah wae dina praktekna wah jauh Kangjeng Nabi sareng Siti Khadijah eta mah pupuhuna sakinah mawaddah warahmah disebutna ge nurung cupu cekolot da kasalaki teh pan Siti Khadijah kacaroge da Kangjeng Nabi tara nyebat ngaran geus mobil mah tong dideuleu da moal poe ge liwat mending neuleuh kuring jarang ka dieu geus Anas ngaji cenah itu kamana judulna ka kumaha kuring we lah ya Rasulullah junjunan utusan Allah nyebat teh kitu Pak Kangjeng Nabi ka Siti Khadijah kumaha ya Humair sayangku dindaku yang tercinta pendamping utusan Allah wah Siti Khadijah tipan itu pembela waduh Islam nepi ka Cimayasari teh itu diantara jasa Siti Khadijah nepikeun ka Isra Mi'raj teh pan itu asbabun nuzulna teh dikantunkeun Kangjeng Nabi ku Siti Khadijah disebutna ge tahun amul hujri tahun kesedihan dikantunkeun ku istri anu salehah nu hartana beak make kepentingan agama moal aya salam dunya istri ka Siti Khadijah konglomerat seep harta teh dikamot kan diturban usorban Kangjeng Nabi ai urang madakwah jauh moal ka bedang ibu hari kawas kitu mah atuh urang mah atuh kelas-kelas sabarahana tina rajab ka rajab teh aya perubahan ya urang mah bororaan dermawan beak harta gelarna ge awewe urang mah rik-rik gemi rik-rik gemi teh pernah uak ka koret kudu sagala mahi kudu sagala jadi bandah wae pan urang rek nyatu cobek lele ke tulus da lebar harga pare 20 kilo dengklang dewe dihakan deh boga hayam kan urang dijual jadi duit lebar dipencit majago mending kene dijual 150.000 jadi mahikur listrik mahikur itu kur ieu nyatu mah ngere jeung rebon dewe wae aya hayam dipencit lamun muyung nya hayam muyung dihakan itu yang ngilu urang lagi muyung gering daya banyak kita pikir-pikir di alam dunia balanya pan awewe urang wah nawar teh nepikeun ka dek-dek tukang dagang eta nawar luncat nepi ka bara luncat bungkus luncat belum baper padahal bedana teh moal 7 kilo teh
di cawan ongkoh melintu dagangan batur bucat. Aya tukang uyah dia badak ditawarkan yang wae sabaraha mang ieu teh saleter neng 2.500 mahal teuing sok abdi meser 7 gantang seueur-seueur teh neng keur naon lain keur nyamal lain keur ngangeun keur ngecokor dramatik di keuman cai haneut jeung uyah kana dreum neng heueuh kana bak kieu we neng atuh da mang can laku pane teh geus 3 poe ge can mandi-mandi acan ieu teh uyah cing karunya we ka mang ai ditawar mah ulah neng lamun ngasaan pek 2 liter ge dak mungeun diteh ngasaan 2 liter musim kuring ditembongkeun jauh jeung Siti Khadijah mah nyawa kelas sabaraha lamun bener mah tas Rajab urang teh hayang semangat Siti Khadijah kumaha duduk teuing mang di mana itu mang teh di Indramayu neng encan bayu mang teh acan sabaraha itu mang saleter 2.500 di peser mang sadayana ku abdi tos salat mang teh acan neng osok salat tara kunaon mang teh salat mang teh gaduh sarung-sarungna acan duduk teuing miskin nepi ka teu salat di akhirat balangsa di dunia balangsa mang ayo urang ka bumi abdi akang urang teh kapan meureun bapak sia boga sarung aya 10 hidung sia urang bikeun 2 mah aya baju koko urang bere 2 mah bapak sia nu saukuran karunya ieu si mang tak mang ieu duit kuya tak ieu titip ka inu budak daster tak ieu titip mang keur budak sakola madrasah di ditu omat mang salat ulah ditinggalkeun yuk ayeuna urang tuang sareng abdi geus tuang urang salat beral geura uih tak ieu duit kabeh dimorong ku abdi aya nu kitu Allah tukang gentong coba nepikeun ka cangkengna pegat kira ge tukang gentong di nu sapeda mang ieu sabaraha neng ieu teh punten we aya harga nya sabaraha 100.000 nu ageung nu alit 50.000 coba mang turunkeun menang monggo teh kana lol buluna teh asup kana gentong wah tipis teuing mang ieu kan ieu mang puterkeun deui geus teh ngabunuk di anak tipis mang moal bener bebeus duh nyeri hate entong nyeri batur ai moal meuli mah teh ieu mah pindang hayo ieu mah diluk di asaan mang ieu naon pinang teri nih asin mang da inu amis mah wajib nih tiasa diasaan mangga beleuweung ieu pinang naon selar hipu dan menghirup mah di laut nih hipu saha pinang naon ieu tah ieu mah pinang lamuru nih sami ieu mah hipu nih beleuweung bade nu mana nih sabaraha moal da geus heupeung belok mantap kuring mah tara balanya ngilu jeung inung budak soak aing bulan puasa kamari di aing batal nganter meuli baju ti isuk nepi ka jam 2 isuk-isuk teh ka Cikampek heula meuli eta teh bahan bala-bala meuli engkol meuli wortel meuli tarigu ngingicrik we aing mah mangul engkol manehna ayo we ka toko itu ka toko ieu aing meuni asa keclekna tuh menang tiung geseng 5.000 wah mahal pak pindah dulu tak iya pak cocok nanti cocok di harga duit kurang pindah dulu iya cing tengkol kumaha iya aing boleh munak lain itu tuna di mobil atau di tadi ke tuna orang tena aing rekes di mobil entong tungguan di dia ngicilik deui tiung menang tinggal baju pulang anting teh anak tempat nyoba bus biji deui rawu deui kelek deui bus aing cingogo cokor geus bareng tisu kita kumaha kira haji teh jeung aing lapar bulan puasa nilai jelema teh asa nilai sero aing da lapar tinggal keune ku aing teh nyatu aya tukang soto teh di Turuban geuning ulama kaciri tuur ngumpul jeung senang aing belewok mun nyangun aya mau balik nyatu bulan puasa
sugan teh urang pabuaran tatangga aing wau kana senal asup di masjid di foto senal ambruk di masjid di Karawang lah senal nuju naon nyatu goblok batal pastinya daripada aing modal acara naon nganter meuli baju nu meuli baju naon sarua nyatu ngambilan baju nepi ka batal cek urang teh buru bayar ye suku aing bareng dah gitu jari hati geuning aya kengrengnya ngalungkeun si murid 100.000 ditunggu lebih ka bareng pokok gede-gede tuh awewe kalau mau urus gumasek papasia dirupikeun duit-duit aing baina ge nu ngalah aing nah leungeun aing lebih ka bareng mah aing ngaji ngadenu aing eta teh robah-robah nya nganteran lebaran ke bapak aing mere ceker aing kolot manehna deuk mentok atuh bapak aing teh teu salat sunat da katiru ku tulang aya ditanya teh kunaon teh bapak aing mah dibere teh jeung minum aing teu ngawaris teu merena naon aing bapak rumasa cenah kawin mah naon aing jadi cicing dikitukeun ulah kitu da moal boga salaki ieu lamun teu boga mitoha ieu bener teh kalau kurang imam itu ngenong 2 minggu nah ada tadi ngejejau kira abah balik nah modal wae ada geus kolot atuh udah banget jeung rujit daharna tina soto ayam masuk nih ayam namplokeun mito hasia teh so kolot ngenong asa arang jelema naon aya gitu aya rotina 30 tahun aya pamito kawas jeung kerut kau modal wae tuh bang oh nya kuduna kasur modal kade dah urang mah aral ku kolot karek sakitu urang mah padahal leuwih ti kitu nya ujian teh ieu mah aya mitoha aya inung sorangan ge kecang kecing arah teu betah ngurus gonyong teh entak sinetron teh tong dilalajoanan wae coba ieu mah alabatan rotinan kan sinetron teh mentak aing mending teh gablek TV sebenarnya eueuh nu meunang bah di TV mus-mus longsor mus-mus banjir mus-mus pembunuhan tawuran eueuh nu meunang sugan kucumul harga pare naik eueuh sugan pakuliah nu gampang ieu eueuh ibu di daripada lieur sinetron eta awewe di nyeri ku salakina ada ibu nu kata nyatu dah mikiran batur mah gablek honor ibu kalang gering iya liur tah itu berapa iya iman Islam teh luar biasa ada moal aya pengajian moal aya masjid moal aya rotinan lamun eueuh iman jeung Islam nya naon tanagana keur ngabangun borora asana nu iman Islam nyawa ge kabeh keur babakti ka Allah nah make kudu babakti ka Allah da kabeh ge titipan Allah lain urang mono ge nu urang aya nu maot di Banyu gedong aya nu ngelek TV lomari Banyu eueuh itu anak salaki titipan urang anak urang disakolakeun dibiayaan pendidikan naonna nah geus gablek gaji mere ka urang di Banyu jeung minantu tah urang nu ngawinkeun urang anu ngawinkeun budak berbulan madu urang bulan bulu pan ibu ge eta utang sambungna teh loba ya tas ngawinkeun anak teh da ibu teh kaos palecer murukan kumaha mantak salat ibu geuning aya nu 7 rakaat lohor ge da buku malaweung encan emong liar Allahu Akbar duit Allah bapak sia kalah haree mangkana hutang cau lanjut hajat eta cau goblok teh kalah umroh deh Allahu Akbar ka mana atuh ngejo pare tinggal 2 karung Allahu Akbar perasaan teh kieu-kieu teh nasib nu nagih meuni merespons oh cek malaikat teh gongan siang anyu rek nyalakeun saha
Allahu Akbar. Keur sujud teh mahulung lila. Sugan teh khusyuk sing goreng ya mikiran rokaat. Ieu teh 3 atau geus 4. Cek malaikat kumaha sia. Arek 3 4. Cek manehna keneh daripada kurang mending leuwih. Allah. Assalamualaikum cek salakina siasa genep. Kumaha cek manehna tong rewel. Sia nu rewel mah. Keun mah mengpung jangjang rek dalapan. Salat urang mantap salat teh coba tempatna anu beres. Ulah salat deket kompor. Cai ngagolak teh diangkat sieun ngabeledu. Diangkat keur salat. Jadi teh bener salat teh. Terus gambar salat Bapak ya ulah aya kalender gambar awewe. Gambar artis kadeuleu nepikeun ka becak-becakna. Make jangcutnya euy salat teh neuleuh eta we. Allahu Akbar. Ai barang batur meni mulus. Ai nu ditukangeun aing jika kerun. Oh nya jika kerun kumaha da rusak ibu teh lain kumeong. Da baheula mah ibu ge geulis atuh. Banter. Da baheula mah kieu ge pan sora seprit ibu teh. Ngajeos. Ayeuna baru sore heuleuran. Da geus turun masjid. Nya kusaha rusak ngadalin ku careum. Nek nyalakeun sah di servis tara ka majikan. Hayo we dibawa tandur, bawa marame. Nyusuan anakna ongko. Puting orok kumisan. Wah. Rek teu buladi kumaha atuh. Aya servis henteu. Kerimbat kuduna. Rek bulan puasa teh pamajikan teh pamulikeun sedok, bedak, pilulur. Itas panen teh osok. Tar ibu kasalaki dangdanan rek jumaah osok. Utara rek mandi seuk rek teu paduli. Cik pariuk jeung kebih. Heeh, ai salat teh geuning jumaah meni rame nya bajuna aya nu kaos gambar puradan. Aya batik gambar manuk, huluan, atuh di tukang telieur. Allahu Akbar. Oh, puradan teh sirup teh ku puradan. Nu ceuk belah kaler Kang, ieu manuk naon ieu teh? Ieu teh manuk teh kamari di nu hajat aya, da batikna eta wae kan. Kanu hajat eta, tahlil eta, kondangan eta, ka masjid eta. Kam aya deui manuk teh ka dieu. Kamari mah di nu tahlil ya. Manuk naon Kang? Ai sukuna mah teh hayaman. Eta huruna ka mana? Di lodok soang itu tiga. Isra Mi'raj teh peristiwa iman. Lain peristiwa akal, lain udageun akal, moal kaudak ku akal. Kusabab itu pada saat kejadian tersebut anu tadi teh asbabun nuzulna dalam kesedihan, diteror, diintimidasi, diusir anjeun Nabi teh dugikeun ka Thaif ku orang Mekah teh. Nepi ka disebut darun nadwah. Nepi ka nyawa Kangjeng Nabi diancam, diluluguan lain ku batur, mamang sorangan Abu Jahal. Begitu disampaikan ieu peristiwa ku Kangjeng Nabi teu percaya kabeh. Sagolongan mutlak teu percaya. Cek Abu Jahal naon teh asup akal. Moalnya teh sapeting-peting acan di masjid nu ngaranna di Makkah ka Madinah Palestina. Atau di Masjidil Aqsa ka Sidratil Muntaha malah muntas ngaliwatan 7 lapis langit teh asup akal. Teu saeutik pada saat itu jelema diuji imanna anu geus ada coplok deui. Jadi kafir lantaran provokasi Abu Jahal. Nu kadua aya nu ragu-ragu antara percaya dan tidak percaya peristiwa ini. Ari teu percaya Kangjeng Nabi tara bohong. Ari percaya teu asup akal sah. Abdullah bin Ubay urang Madinah kagolongkeun jelema nu munafik beungeut yang hareup ati mungkir. Muncul barudak urang mah disebut musuh dalam selimut. Nu katilu. Nah ieu nu istimewa. Samina wa atona ya Rasulullah. Kami percaya dan hakul yakin. Sabab Allah uun nu heseueun bororanga Isra keur Mi'rajkeun.
langit jeung bumi laku ma fis samawati wa ma fil ard bari jeung eusina kun payakun tanpa proses sabab eueuh maha akbar iwati Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Isra Mi'raj itu adalah prerogatif kekuasaan Allah. Kami percaya Rasulullah. Maka Abu Bakar As-Siddiq menang gelar As-Siddiq karena orang yang pertama menerima kebenaran peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa aqsalladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas syami'ul basir. Sadaqallahul Maha suci Allah geus ngaleumpangkeun hambana. Saha hambana teh? Pilihan Allah ngan sakali dan hanya kepada satu orang. Siapa itu? Kekasih Allah Khatimul Anbiya'i wal Mursalin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila lailan tipe di mana? Di tempat suci, ke tempat suci di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratil Muntaha. Makanya beneran barkun buruk barkun cepat lebih daripada kilat. Tuh hikmahnya kenapa orang sadayana daya sanes kuatan keyakinan multi percaya karena Islam berarti orang terjadi umat Kangjeng Nabi. Sebab identik dipercaya karena Quran biar ia peristiwa teh lain ukur digambarkeun dina sunnah Rasul tapi ku Allah ditembungkeun dina firman Al-Quran surat Bani Israil. Berarti lamun teu percaya sama dengan tidak percaya kepada Quran, terus jadi umat Rasul. Tah ibu wargi hadirin rahimakumullah, hikmah apalagi selain peningkatan keyakinan keimanan maha gagahna Allah. Hikmah keur urang dina syukuran ieu di antara kunaon loba bencana musibah. Ayeuna urang tafakur ka Allah, urang bisi goreng syukuran ka Allah. Salat urang goreng patut, ibadah urang goreng kabina-bina. Moga-moga urang ayeuna ngalangkungan ieu peringatan, aya peningkatan kualitas derajat ibadah urang dipayuneun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di mana ngabida umat teh? Di masjid. Innama ya'muru masjidallah man amana billah wal yaumil akhir wa iqamis sholati wa itaz zakati wa lam yakhsha illallah. Di masjid. Pangna urang ayeuna bisi loba musibah loba bencana teh akibat urang jauh di masjid. Hayu urang pinuhan masjid. Kapan di masjid teh aya salat berjamaah? Ieu teh kapan berjamaah teh meureunan wujud dina persatuan jeung kesatuan umat. Geus ka masjid mah moal diambean pangkatna, jabatanna, organisasina, geus ka masjid mah kabeh jadi hamba Allah. Teu aya di masjid yang terhormat bapak anu, yang terhormat ibu anu, tidak ada di dalam khutbah itu. Semuanya yang digerak itu ittaqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tah jaga urang dipayuneun Allah teh teu aya sanes sama iwatinya kalbuku sewang-sewangan ngasrongkeun penting urang anu engke bulan Sya'ban urang rek diganti buku. Namina nisfu Sya'ban. Mudah-mudahan seueur punten saena batang aworna. Amin. Nu awon dihapunten ku Allah, ibadah goreng ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ieu masjid di masjid lain ukur nyaritakeun makhluk sujud wungkul ka Allah. Pikiran jelema kunaon mung salat bisi teu bogaeun sarung, bisi eraeun loba hutang. Maka tadi cek Quran nu kahiji di masjid teh jalma anu iman, nu kadua wal yaumil akhir ya dunya teh bakal ditinggalkeun ku urang sarerea, bakal papisah raga jeung nyawa
selamat tinggal wahai dunya asup kana beuteung ngaranna jagat Allah ka jero taneuh kembali deui da tadi ge tina taneuh kana taneuh deui tadi ge datang tataranya balik ge tataranya deui kabeh nu diwedakan ayeuna di handphone yang dibikeun ka cacing benda-benda nu aya di jero bumi naon atuh urang barjang teh iwati kumpul ngan posan kiamat teu aya sanes lamun jalma pinuku amal maka caang mentrang di alam kuburna maca Quran jadi euteung kacaanganana sedekah jariah jadi ngalegaan barjahna ka ayeuna pepelakanan jadi masjid sok da ayeuna mah di Cimayasari aralus mah ukuri dengan kemana-mana ge eueuh lurang masjid ku Palupu geus eueuh ayeuna geus make granit beh dia mah ngomong geus make granit tapi ka herang keur sujud ge kadeuleuh mentak bari ngeunteung salat ayeuna. Alhamdulillah di Indonesia teu kudu make anggaran pemerintah ge aralus masjid. Sabab naon sabab keyakinan kendaraan anu paling mahal dan terhormat kapan masjid. Sanajan boga sapatu teu pek pake ka masjid tidak kudu didakwarkeun mah ku marbot. Naon ku suci na masjid, ku sakral na masjid, tempat sujud ruku urang di dinya. Misina baheula atuh ka masjid teh can aya speaker baheula can aya listrik di Cimayasari teh nima jero salat teh tulus dah hitut deui nima baheula mas lain ku karpet model ayeuna baheula mah usama urut nu mau begitu sujud teh bau minyak jeung bau minyak ayeuna mah geus ngeunah caina tinggal ngocorkeun disiklemati ku karpet baheula mah mun bapa aing imam teh dikerok jamaah teh padahal sunat naon heuh bisi tikait kana payuku fungsi sujud rek kudang tikait jamaah ugil-ugil ayeuna mah ngeunah ibu malah masjid siapkeun ayeuna pamimpin masjid supir masjid teh budak ngora nu adan budak ngora nu pupujian budak ngora wah di Mekah tingali imam besar teh gajina ge jeung pentaris pengawalan ge luar biasa imam teh di urang imam teh jeung oti bawon ngaganti senal capit-capitna can rek maroka kumaha tuh manterkeun ka pangajian ka budak atuh ai panen mah mawa-mawa beas anyar ka ustad teh ngarah berkah ilmuna budakna ngarah hormat dengan didik jelema teh pandoh bamak kabina-bina sim kuring mah teu sanggup ngajar ngaji ka ustad teu sanggup budak ayeuna mah beda jeung budak baheula mah era ku guru sieun ku guru ayeuna mah lain kalang guru di demo kamari ge ustad keur wudu munah kopiah kalah pake mobilan disesere di wadahan jamu batu dah cek ustad teh Aisyah anak jelema lain da budak ayeuna mah teu da nyusun ge pan lain ka inuna eta mah jelema nu ngajuru sapi ku katempuhan nu nyusuan teh sapi ai budak teh dibanyut ka masjid teh jadi anak sapi we juga pedet abret kamari ge imam tarawih kalayak ku budak da budak teh kos wah dicarek teh kalah kalah kitu nu inungna mah we teh nya tah itu ibu wayahna ulah ieu mah pujian aki-aki jeung hujan ngiri kici Robbana ya Robbana dolemna ampusana wa ilam taghfir lana tarhamna lanakunana minal khosirin cek di imah teh lanjut bah geunah ya kana es lain salat geula asa diayun di jam 3 da aki-aki teh pujian eueuh jelema wae geus sadar geus rek kurang aya bangkong asup ke masjid yuk bangkong jeung sia we salat teh di jelema mah eueuh ayo sia geura wudu cuk bangkong teh wing keur men
Dulu gue pujian geus 2 jam di Batu geus saradan subuh. Ai mana teh ngadenge da pujian wae. Sugan aya mah kudu sing-sieun ngaramanto ka masjid. Gibril Mikail Israfil nutup ka masjid empek cekek ku Israil. Aduh sieun dicekekkeun. Kadang-kadang kan kopi air ke pemajikan teh jeung sarung cek pemajikan naon saya teh ke masjid bisa dicekek Israil bukan teh jelema amuk-amukan saya yang dicekek di masjid ngentong kena antep keke ngagoleh sorangan wah keneh wae cuk keur di masjid apa wae pasaran jadi kalasieun maju dewe tak gitu daing mah ikhlas da urusan daik jeung teu mah hidayah taufik mati Allah ngeri-ngeri dewe pujian Robbana ya Robbana tungkul lebah tangah rewas wah setengah 7 berwargi subuh diperekeun margi berang manten DKM ngomong itu lucak ke masjid kunaon diperekeun pena aing nyeri butuh kat imam aki-aki nu pujian tadi rangkarap cabang irungna geus eueuh mapan wah langsung diumumkeun ku DKM leres para wargi subuh diperekeun atau digentos ku salat mayit jam 10 diaturanan salat mayit sanu maot anu pupujian tadi kumaha cek di imah untung aing teh ka masjid lamun ka masjid berarti dicekek kosong kan itu aing keur nyieun pada aya aing ngeusian pada mu bener beda jeung imah ngeusian pada aya nya aing ngomean pada aing masjid mah belaan proposal belaan kenceleng aing geus jadi nya kitu teh mantap kade ibu imamna kudu nu alus barudak ngora ibu teh kudu hayang boga minantu ka ustad atuh hiji mah ieu mambung atuh da hayang ka pemboro hayang ka pengusaha nu lega sawana pokna teh ka ustad rusak anak aing di ka ustadkeun pamajikan ustad teh di kabeh majuru we anak aing gawe samarna aing gawe ustad sasarung ka suburut padahal ustad rek sana ngadidik agama rek sana ngawarang Quran so nyawa haram batal teh paling menang salaki menang ustad menang kiai nya mung teh jadi ustad ngeunah jadi ustad teh ya sim kuring gaji di pemerintah menang mobil tuh tinggal make ayeuna cenah gaji telat terajaban berjalan paninung budak dia udah kuat lamuir budak terajaban berkat kekahakan nyaho ti dieu manyut nyamuan begitu meni mung teh ngeunah coba sok sim kuring lamun keur digawe di Subang teh boga duit keur bensin dapat digawe teh di Cipeun deui di Kalijati ongkoh pernah pan jadi kepala kaula nyimpang we ka masjid ibu-ibu keur ngaraos paji damang meuni tos lami ayeuna mah kaleresan cek ustad teh paji kaleresan ka dieu isi heula kultum abdi mah bisi bau eupan etang-etang penyegaran tuh pan keur bensin dibere nyambung nya buak tetangga jadi huntu jampe wae jampe nyeri untung anas teh cager abongan awe sia geus dijampe kala ngagegel batu tapi meuni mung teh ngeunah atuh nya jadi bapak ibu kade salat budak ngaji budak utamikeun darukun Islam lima teh nu tilu mah henteu diberlakukeun ka jalma anu memang ku Allah teh dibere amanat dan kekuatan nah naik haji ku Allah dititah kalau teu boga duit dan teu walillahi ala nasijul baiti man istata'a ilaihi sabila entong maksakeun teu boga duit mah boga imah hiji-hijina dipake naik haji
balik di Mekah HS di Posyandu. Kenapa ya ku haji HS di Posyandu? Teu kudu atuh. Dina sinetron tukang bubur naik haji ku ibu diturutan di lembur tukang surabi. Nabung we ngadeluk tentang maksakeun. Ladang surabi madahar. Ngadeluk nabung we bisi maot mante. Bororaan ayeuna nu boga duit. Nu teu boga duit ge panteu ini ayeuna mah daya wabah. Tentang maksakeun. Umroh komo umroh mah sunah. Tentang maksakeun aya urang teu gaduh artos mah kecuali boga duit. Malah di mana umroh teu bisa kaya timah jeung sodaqoh kudu bisa. Leres. Ieu modern aya umroh kecil ke Madura. Saha guru ngaji na umroh kecil ke Madura. Nah, moanya anu umroh di Indramayu ka Wetan. Ka kulon ka ditu. Ayeuna cenah saum urang, ada saum teh kudu baju wonten lebaran. Eta mah sunah, di luar eta ge baju alus baju bersih sunah, ngahargaan urang karena derajat Allah. Aya teh gaduh mah tong anyu ngawutang. Puasana ge abdi mah teu bisa. Heuh, aya gering mah teu naon, asa ulah bohong mah dipijahan teu naon. Tah ayeuna bisi nu boga hutang keneh yeuh tahun kamari mumpung keneh Syaban buru-buru bayar ayeuna. Eta teh hutang kamari. Bapan istri masuk ayamen bayar ayeuna bisi bareton can kabayar. Zakat sok kan ini sabjeng hauna iku beurit teh kudu zakat. Dagang rugi teh kudu zakat. Nah nu dua mah teu bisa ditawar. Syahadat jeung salat mah borora anu cager. Nu gering ge ulah ninggalkeun salat salila akalna sampurna. Nyeri cangkeng namun nyarane. Dina kendaraan, dina kareta entong aja wudu udah modal. Tayamum bisa ku tayamum. Mustaqbilal kiblati karetana maju ka wetan entong dibueun da moal kaduga. Keun bae da urang geus nawaituna inama amalu biniat ge kaditu ngan urang nyangharep. Beda kudu ngusir batur makan. Henteu kudu. Teu kaburu bisi katinggalan di jamak lila kene jamak kosong. Nu penting ulah subuh jeung lohor. Sareng ngawinkeun ucing ka kuda. Mantap dina ngaji sok cing rewel lain ukur nawar balanya rewel teh dina ngaji. Ulah ieu mah tayamum ngabaheuman lebu. Ngurukan kawas wudu baceuli-ceuli pinuh ku lebu. Sok ibu. Ayeuna cenah ibu rotinan angkeun bae ku sok batur teh mah geuning saya populotot teh ka salaki menang rotinan teh. Kuning sok pasea kene pomoy gitu lu penting ngaji mah dikerengkep saklaki aing wae. Sakieu teh meunang ngaji aing. Gitu. Oh cenah seragam we peperieun aing teh seragam teh panggieunkeun ku sana ge. Tong loba omongkeun bae. Oh gumulis cenah tampil dina panggung kosidahan. Oh rek saha deui teu ngageulis mun sorangan. Kuring salaki sia tungkul wae anyakeun bae paling mikiran bayareun utang laju. Bae we ngarep nyanyi we terus. Kuring semua laguna eta wae cenah perdamaian we moal diganti ku aing. Salila pasieakeun we jeung salaki terus ku aing perdamaian. Can keplek mah. Bae jelema teresep kabeh kanu ngaji teresep bae kumaha maneh we. Ibu mah jongjon we ibadah. Kuning sama ilmu nu napel atuh aing ganjaran diukna daripada sia ngaji henteu. Ngecebrek we ngomong. Mending aing ngaji. Mana geus boga ilmu naon? Loba ilmu. Coba aing nanya, aing dulu sabaraha teu loba. Baraha ge anger. Teu nampaan teu kurangan teu. Wah, berarti sia mah teu menang ilmu, tapi aing menang ganjaran. Sabna indit kalengkat jeung lainna ge di majlis diganjar ku Allah. Kitu we. Tong loba dedengean. Da jelema kiwari mah apa? Ngajak bener dianggap panati, ngilu teu bener dianggap gaul. Dibalik baheula mah budak sieun ku kolot, mah kolot sieun ku budak. Baheula mah bangsat sieun ku rona, mah rona sieun ku bangsat. Kajarona anak duaan aki-aki bengek. Motor leunging rona maot. Cekek ku bangsat. Mantap ayeuna mangingu kucing hartina dibalik kalau kusir ku beurit babong kucing teh. Ai baheula mah kucing teh pan pisan nu beurit anu ngajak daun we.
da beurit na loba ucingna hiji nantakeun bae teu ngeuing ucing ka olok-olok hulu laut. Wargi hadirin rahimakumullah, ai sono manataku Pak Kades, tapi da urang maju ka beurang moalnya aya ngaji di lohor. Atuh ibu geus doa ke poe cual cieun, da aya tiblak geus meunang meureun. Ade lepas bukti ka salaki ka ai ngaji. Bab naon inung sia, da ieu we akan usia geuning ge. Tong rewel. Nah, tepikeun salam ka bapak-bapakna, pidungan masjid, ramekeun pangaosan, seueurkeun istighfar, seueurkeun urang ayeuna tahlil tahmid, munajat ka Allah. Ieu zaman beuki kieu usaha bike hese jelema ngalobaan, tapi ka aya jelema ayeuna mah anu kufur tina ucapan, pokna teh borora anu halal nu haram ge hese kufur teh. Padahal rezeki Allah teh loba nu halal. Waspada. Ayeuna ekonomi teh wah urang teh ayeuna teh mungkin kadang-kadang jauh tina agama. Balanya ge pan ayeuna teh online. Kadang-kadang teu bisa nopol masalah. Pesentium bala datang hutang. Waspada da baheula mah diajarkeun ku polo teh Imam Syafi'i nyangakeun barangna nampi artosna eueuh ayeuna. Geus lalawora we mantap berkah teh ku Allah teh dicokot. Lain nyari online pek wae ngan abdi mah tara unlan online kamari ge meuli batik alus foto. Ai jol teh kalah teh carang-carang acan. Mentak kapok moal ibu mah sabodo teuing jeung bapak. Ieu mah sim kuring. Tara sim kuring budak mah ayeuna bangku ka ieu tuh. Waina loba hutang teh Pak urang teu niat ke mah dikosol-kosol. Nya manyuk baju dihiderkeun, manyuk sayuran dihiderkeun, manyukkeun duit dihiderkeun. Ai jelema teh berbutuh mah kudu cemblung gua, mah isu. Mu akhirna teh diimbus di rumah sakit. Gaya urang teh konsumtif ayeuna. Nya gaya hidup. Oh, jelema aya lumpang bisa dihitung, pakai motor ka sawah. Wargi hadirin sakali deui haturnu pangulemna Pak Kades. Di desa Cimajeng Cimayasari jaga persatuan atau ayeuna urang kesehatan ieu prokes ya wayahna anu can divaksin ayeuna dosis 2 ke dosis 3 naon pamarentahnya supaya sararehat sadayana kira ku pamarentah rek nyangsarakeun rakyat ulah loba dedengean tuturkeun we atiullah wa ati rasul wa ulil amri minkum. Di dia aya MUI, di dia aya pemerintahanana, aya kiaina, aya RT RW na sok urang ngahiji dina kahadean, ngahiji dina kama'rufan, berjuang nyinglar kamungkaran, ulah paberencai, ulah siri gorengkeun, kudu silih asa, silih asu, silih asa. Insya Allah segala lupa perkara ku persatuan jeung kasolehan insya Allah aya dina barokah ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah ya Rabbana adu kembal sareng jamaah dina raragami eling peristiwa nu agung tanda keagungan Islam diisrokeun di mi'rajkeun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lungsurkeun ya Allah hidayah taufik inayah dina danget ieu ka jisim abdi sareng jamaah. Daya sanes hidayah taufik inayah keur miara iman Islam jisim abdi ya Allah. Ya Allah ya Rabbana ibadah taat ka Allah sesuai perintah Allah keur ngabdi ka Allah jisim abdi dilahirkeun ka alam dunya. Pasihan bekalnya ya Allah, pasihan sehatna, pasihan rezekina nu halal bari berkah. Naon rupa nu dititipkeun ku Allah cing jadi alat ibadah kaberkahan. Borora pinter ya Allah, podo jisim abdi cing jadi alat ibadah. Ya Allah ya Rabbana tepikeun abdi sareng jeung ieu desa dina sagala bencana musibah lahir maupun batin geura tarik ya Allah ieu wabah penyakit ulah nyanak madorot ka umat ka bangsa jeung ka negara
Rabbana la tu'akhidna in nasyina aw ata'na Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna alal qaumil kafirin. Ya Allah, tepangkeun abdi sareng jamaah dina kabungah jeung sehat dina bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sakitu nu kapiatu muga-muga aya manfaatna leresna mantina agama kaliruna mantina kabodohan jisim abdi. Wallahumma fiqil wa min tariq billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.